Lain bi si Amang masih kene gawe jeung Banar Jangkrik. Geus pindah ayeuna mah. Geus pindahnya. Babaturan bogaheun euy. Butuheun jangkrik. Eta pindahna ka mana si Amang ayeuna? Cenah aya mah di Bos Ublag. Di Bos Ublag. Heueuh. Bos Ublag anjing. Eta naon cenah cek si Amang sugan eta Ublag teh? Cenah mah kawas Surabi kan eta mah leuwihna ti Surabi. Siga Surabi kieu mah aing curiga. Bibi aing di wadulan ieu mah aing ku Amang aing ieu mah. Terus si Amang di ditu ayeuna bagian naon? Sarwa teu jeung di pabrik jangkrik bagian nganter-nganterkeun ayeuna. Tah lamun ayeuna mah si Amang bagian ngasaan cenah. Bagian ngasaan? Heueuh. Anjing. Geunah pisan atuh anjing. Gawe na Amang aing. Ya. Cing rada ditanyakeun bi euy. Kasih Amang aya lowongan gitu jeung urang. Nyangke lamun balik ditanyakeun ku bibinya. Oma tanyakeun, tapi bagian ngasaan. Heueuh lah siap. Oma. Nah, atunya bagian ngasaan Ublag mah. Ya wae. Bisa wae ya. Kacapuri. Lain berat bejana Mang Odon salakina bi ebah gawean ayeuna mah geunah euy. Geuning nyawa maneh kos? Pan bi ebah harita nyarita ka Kosim. Kudah pisan anjir kos. Pan kamari ieu mah nya gaweanna teh di perusahaan jangkriknya. Ayeuna mah anjir di perusahaan anu bergelut dina bidang Ublag anjir. Bagian naonana Mang Odon euy? Bagian ngasaan anjir. Anjay ieu mah Kosim atuh kudu milu anjir. Hayang wae anjir. Ya aing oge keur antri sia teh. Aing kamari ngasupkeun lamaran can ditarima aing ge kos. Sekalian berat jeung Kosim berat. Ya kos. Awak begang kieu mah moal asup atuh kriteria sia teh bagian ngasaan Ublag mah. Ya guys ya. Meragukan kemampuan Kosim. Ya berat pan aya laguna cek Roma Irama teh mah. Begadang jangan begadang. Awak begang tahun panjang. Anjing aya wae si Kosim. Ya, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, jadi kainya situ gebrak. Anjing aya ganti berat. Tiba lagi gitu. Jadi tahun panjang anjing. Ya wae. Ya kos eueuh kos. Eueuh lah. Ya. Aya ge cek Mang Odonnya kamari bagian nyeusehan cangcut. Arek mah. Bagian nyeusehan cangcut Ublag. Ulah nyeusehan teuing berat atuh minimal bagian ngamandian, ngabajuan. Eueuh. Bagian nyeusehan hungkul. Ini mah dikeukeuh da ya si Kosim anjing. Aya wae ya. Boneka kuya. Brad, ayeuna mari sore sok hujan bae nya Brad. Mapan usumna atuh. Ngan leuheung di urang mah di gunung Brad. Hujanna leutik kamari teh Brad. Di Banjarsari mah Brad hujan teh kamari. Pokona jeung angin Brad. Pedagang kaki lima ge tah tukang sangu goreng jeung eta samrua ambruk ka ditu Brad. Bencana gede kamari sia di Banjarsari mah Brad. Oh deh. Nah, ka dieu mah leutiknya euy. Imah ge dua Brad nu katinggal tangkal kai. Aslina cenah. Nya coba di Banjarsari teh teh lain angin nungkul Brad. Bari jeung hujan es na ge Brad. Hujan es. Ngan aceng salah nate Brad tadi teu nanyakeun euy, teu nanyakeun nepi ka rapi. Eta hujan esna. Es teler Brad. Tawa es campur gitu Brad. Es doger. Anjing. Cilepeung ini saroceng ya. Ampun teuing. Nya es atuh ceng ya lamun hujan es,
Hujan es mah es batu sagede kieu jiga es batu tuk tuk tuk. Piraku es teler ceng. Terus lamun misalkan es teler aceng ngarek haitu nya rek moal gelas meureun nya. Cilepeung ieu saroceng ieu. Aya wae ieu anjir. Siluman mimpi ya. Siluman mimpi anjing. Nah, hanya domba teh bau Ya. Kieu wae anjing ditanyakeun. Kulantaran kelekna opat mo. Oh, Heuh, guys, bener teu? berarti teh bau kelek, Brad. Heuh atuh. Kelek tuh teh. Berarti mun bau kelek mah udah make Rexona-nya, Brad nya. Arek nggak di Rexonaan ah. Parah, yes. Heeh, hek, mana reksonaan kayaknya. Oke, aya deui anu leuwih bau ti domba aya. Serigala berbulu kelek. Tah reksonaan aja. Ku di dinya, reksonaan, manian ku reksona kayaknya. Nah, ini saremo ieu. Bisa wae ieu ya anjir botol kecap. Apal kasih wajam huri teu Macam muri nu mana? anu kumisna sagede cau Ambon geuning ari awakna leutik sagede baterai remote. Ai ke batur bi aing bisa nya ada gantungan kunci anjir. Bapana si Ujang Tole teh. Nyaho orangnya kumaha deh? Karunya si Ujang Tolena geura ari awakna begang ari beuteungna bucit truk. Bu anak kondageun nya eta. Naon anakondaeun? Eta geuning panyakit. Eueuh bi penyakit anakonda mah eueuh. Nu kumaha penyakit anakonda? Cek bapana oge lamun modal sok aya anakondaan si Ujang Tole teh. Cacingeun beureun. Cacingeun bi eueuh. Aya montong diganti jadi anakondaeun aya wae bi aing ieu. Lain alin tara cacingeun lamun cacingeun mah awakna leueur nya terus amun ditoel gegeremean da eta mah henteu. Saha nu leueur gegeremean? Si Ujang Tole. Ampun teh. Please bi. Ya. Konsepna henteu jiga kitu cacingeun teh bi henteu. Lamun misalkan ayeuna konsep cacingeun jiga kitu eta meureunan anakondaeun ge meureunan si Ujang Tole ngaleor leumpangna bi. Aya wae bi aing. Anjing. Aya wae ieu. Tulung tak